geuning maraneh kufur ka Allah padahal maraneh teh asalna paeh ieu ku Allah maraneh teh dihirupkeun terus dipaehan deui terus ku Allah teh dihirupkeun deui satuluna nya ka Allah maraneh dipulangkeun walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas samaa'i wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun jeung nalika pangeran maneh ngadawuh ka para malaikat saestuna kami rek nyiptakeun hiji khalifah bumi para malaikat ngajawab aduh Gusti bade ngersakeun ngadamel usaha makhluk anu baris nimbulkeun karuksakan di bumi sareng anu bakal ngocorkeun getih padahal abdi sadaya salamina ngamaha sucikeun kumuji sareng ngamuliakeun Gusti Allah madawuh saestuna kami nyina kana sanes kara anu teu dipikanyaho ku maraneh. Kayak kan tentang janji naon urang udah janji. Janji yang bodoh wa ma yudillu bihi ilal fasik. Cuma fasiknya ya teman-teman mudah janji. Kayak tahu nama Allah itu. Mudah janji. Semua tafsirnya. Jeung keur jalma-jalma amanu alimana kudu dibunga. Jalma nu kafir mah uidat bil kafirin dibere dicawiskeun sieun neraka nu digulungkeun usuluhna nyaeta bangsani nas jeung kafir. Kamu naris keur jelema nu kafir mah diancam ku Allah bakal dijadikeun ahli neraka. Mana eta neraka teh dihurungkeun kunaon cenah manusia ku bangsaning manusia anu kafir bakal jadi suluh nanti. Maka neraka di uidat lil kafiri nyambung karena ayat selanjutnya nama wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati. Maka kejelema anu beriman ka Allah dan ngabukikeun kaimananna ku beramal saleh. Analahum jannah. Jeung ibu-ibu ayo mlebat ka surga, ayo ka neraka. Mun ayo mlebat ka surga, sauri dieu kudu kumaha? Tinggalin ayat 22 sampai 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati analahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berarti kahijina kudu boga modal keimanan. Iman teh naon? Bu, iman teh kumaha? Ya. Yakin kasaha? Yakin naon ka Allah teh?
yakin karena ayana Gusti Allah, yakin karena deui karena damelan Gusti Allah terus deui. Iya, ayatnya. Ari kana kakawasana yakin teu? Yakin anjeunna mintakeun urang? Yakin memiliki ka urang? Yakin menghirukeun ka urang? Rasa teu? Kadang kur yakin unggul tapi teu karasan. Teu rasa dihirupkeun ku, teu rasa direnghakeun ku Gusti, teu rasa dirizkian ku Gusti Allah. Rasaan teh meunang ngaput teh sorangan teu ingat ka Allah. Sehingga kita zakat ku Allah asam nangkul teu rasa ieu teh rezeki ti Gusti Allah, tapi lamun boga rasa mah eta kaimanan teh sampai ka jadi rasa. Artina mah urang mah teu daya teu kuasa. Nah, haula wala quwata illa billah kan. Gugurkannya mau kabisa. Teu bisa ningali, teu bisa ngambek, teu bisa ngadenge. Onpan orang bisa ningali sebab di tingalikeun ku Gusti Allah. Jalan beriman, iman itu meyakini jika jadi rasa, maka jadi rasa taat kalau taat kumaha dirina wa amilus beramal anu soleh. Anu amal soleh teh sok Bu nomor kaji naon? Ngaput. Ini oleh kamu ngaput. Mau oleh dong. Amal non soleh. Amal mau oleh dong. Amal soleh teh amal anu beres. Beres kumaha? Beres cek Allah. Sholahat teh beres. Bener beres. Harus Quran. Soleh sanes. Mau soleh karena dipiwara. Sholat, sholat, zakat, puasa, haji, ke Baitullah, kawasa di jalanan, nyar ilmu, silaturahmi. Ya bisa dibuat dua kelompok kan beramal soleh bisa anu langsung ibadah mahdohnya ke Allah disebutnya hablum minal ayat beramal soleh diperintah ku Allah tapi berkaitan jeung makhluk disebut hablum minal ieu dua anak kedah kedah soleh berkaitan sareng ka Allah kedah beres berkaitan jeung papada makhluk kedah beres sabab ieu include now include Jika bahasa mahasiswa include Jepang dari now include mana? Termasuk sabundeur sapaket Ini mana apa ya include-an? Lain ingkud-ingkudan gitu kan include itu ingkud-ingkudan jadi itu include. Jadi kan jelema alus ka Allah sakur teh alus ka makhlukna oge. Mata aya hadis yang meninggalkeun pun ka makhlukna teu bener. Jadi hablum yang nasa teu bener.
aya tatangga kering jadi longok jadi rumakeun jadi layar lah eta teh can lulus sabun minallah nawe ngulun Sepaket. ka tatangga osok ngabuli ka tatangga tara dae nulungan ya padahal mampu nulungan ka tatangga goreng di tatangga goreng di keluarga goreng jeung papada makhluk Allah eta teh bisa ngahalang karena amal anu langsung ka Allah na oge anu hablum minallah na oge watak include teh gitu include Oh, di gorengan ulah bisa. di gorengan ngeunah belum bisa didahar gorengan nya terus nama hablum minallah sareng hablum minanas teh kedah saimbang kedah include kedah belen kedah sinergi waduh gaya sinkronisasi nya kitu saya teh sadana kumplit dicontohkeun diusahakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad teu aya nu paling sempurna hablum minallahna berarti dicontohkeun Kangjeng Nabi Muhammad maka orang kudu membaca sejarah oke nya siro masih numpang alusna terkait amalan hablum minallah tinggal sering ngupingkeun sering membaca karena kumaha contohna Kangjeng Rasul anjeunna berakhlak ka Gusti Allah tiar tawisna nu paling manjoy paling nyongcolan Kangjeng Rasul teh orang anu tos dijaminnya ku Allah terus dijamin itu moal aya kesalahan terus dijamin asup surga terus dijamin dihampura dos yang perdosana tapi karena akhlakna sangat luhur ka Gusti Allah anjeunna bersyukur dengan dijamin dosa narek makanya gitu hati terus diampura ku Allah anjeunna teh bersyukur sampai kasa dintenan 100 kali minta ampura istighfar ka Gusti Allah taala maka akhlak tertinggi kan kana Tuhan ka Allah mun urang masih jamin kitu santai ya lamun di akhlak jeung hak adamina kumaha ya tinggalkan sejarah riwayat nu ngeuningakeun anjeunna mah nikahnya kanu geuleuh kasih sayang kanu nikah mewah kanu tukang nyiduhan ketika bari angkat sholat teu malik diciduhan nu aya ngabuli buli deui nu nonjok deui nu ngadek deui nu najong Aku mulai tarik. nu mere duit direhakkan nyiduhan Parah. nu polototan deui batur nonjok sakali hayang 2 kali tapi kan Rasul kumaha cing tukang nyiduhan ieu kumaha Kangjeng Rasul Iyapan. ketika sakit anjeunna bakalan malayat ka tukang nyiduhan ieu ka mana tukang nyiduhan euy batur mah teu apa teh sang neang can empok ditanya ke tukang nyiduhan ta teh akhlak tertinggi ka pada hablum minanas itu pada makhluk berarti kudu nyontoh tadi disebut amal soleh teh tanya akullahna ninggal ka Rasul hak adamina ninggal ka Rasul contoh insyaallah turutan ka Rasul kumaha yang bisa nurutan kudu apa kumaha yang apanya kudu sering maca tapi ngupingkeun sejarahnya sampai ke sejarah perjuangan anjeunna oge sami urang teh kudu di turutannya memperjuangkan agama Allah eta ge sami kan picontoh di akhlak Kangjeng Rasul anu teu jadi contoh bari turutan teh anu babarina unggul nu hesena ge urang ge kudu berupaya nurutan sakemampuan Kemarin jeung
Kanjeng Rasul bebeakan mempertahankan negakeun agama Allah. Ari urang hayang aku umatna embung mempertahankan negakeun. Kanjeng Rasul teh bisa cau amal di Quran. Hayang di aku umatna tapi embung. Nuluykeun tapak lacakna hasil perjuanganana. Eta teh teu include amal soleh Itu sama Sekarang bahasa gaya jadi. ya tenang manfaat wasilah naririungan ieu urang ngobrol kitu nya urang saling geuing kan tentang amal soleh dan kumaha maka jelas urang kedah ngaca ka Rasul maka karituna bakal dibungahkeun ceuk ieu bungahkeun keur jelema nu boga iman turta imanna kuat sehingga ngakibatkeun amalna soleh. Namun akibat amal soleh teh nyata daek nuturkeun Kanjeng Rasul. Walaupun teu resep ceuk nafsu mah horeang ceuk hawa nafsu mah nuturkeun tapak lacak perjuangan Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul ya bongina salat tahajud berarti horeang. Kena tulu kitu sunat mah, ini wajib lagi urang teh kadang-kadang geus teu mampu geus horeang. Da loba kagok permanya. Salat asar ieu kagok cenah ieu satengah kali deui. Maka di beberapa gunungan. Antek-antek kabur sebelum maghrib. Pasok kitu tah. so Alhamdulillah ya. Kaliwan. Iya, salat asar kagok meeting can anggeus. Tadi oke. Kagok. Kadang-kadang bisa kalewat. Loba kagok. Ini namanya include ada sih. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati. Annalahum karena saknyanyana lahum dicawiskeun keur jalma nu iman ngabuktikeun kana kaimanan ku amal soleh jannatin tajri min tahtihal anhar jannah jannah kenal Kang Yon kesenangan keindahan kesenangan jannah makan diibaratkeun lagi patamanan Pak kebon patamanan jangan komplit terus orang pakai kawene keindahan include masuk pakai tajri anu mana di jannah teh teh ngocor curcor mintah tiha di handap-handapna anhar walungan-walungan waasnya menjadi ahli surga kumaha rasana harus eta ningali jelema kakarek arulin dina sisi laut oge jelema geus poho kana naon mana poho teh tapi ka teu era dicangkeut bungku Majik make baju bikini, baju anu ketat ya. Ari rek peureum lebah. Katempo. Belum kado. Eta teh poho kana, tapi ka poho kana salat lohor oge. Logat kursa di sisi laut. Jika kakarek teh mangicai. Komo lamun di surga nya. Anu poyatna hayang jadi ahli surga teh luar biasa urang kudu ngorbankeun kasenangan dunia
cenah kasenangan dunya mah kudu sakedeung 10 menit 10 cm paling kuat oke 10 menit 10 menit mah ngalelehek tapi ukur 10 cm geus lewat 10 cm mah geus teu karasa ngeunang akan nikmatan dunia mah kitu hayang nikmat mah kewe di surga oyahna di dunia mah kudu di beungkeut ku akidah kaikat gitu arek ngajalankeun nu dilarang ku Allah diikat ku akidah jelema nu teu boga akidah mah makana leupas we naon we dilabrak naon segala rupa didahar naon segala rupa ditingali dirawel ya teh berarti pegat akidahna ka Allah talina tali batinna ka Gusti Allah geus pegat sehingga teu mampu beramal soleh lemahna akidah teh jadi tina kaimanan teh berarti nyebutkeun aya akidah aya tali batin ka Allah tina kaimanan eta teh nya akidah teh tan talinya tatang sehingga teu leupas jalurna teh dina rel amal soleh teu mengpar rempar kana amal salah kakenyaeun ku akidahna makana bila mana jelema mengpar wae kana amal salah eta akidahna nu rusak talina mun domba mah panjangcangna gitu pegang di ngaranjang akuan kacang batu jalan boga akidah ka anggur iling we dieu nya jalan boga tari ka Allah tina kaimanan eta akidah teh ya muriling dina naon cing pagaweanana ibu-ibu gambaran domba nu dicangcang muriling we kitu tah teu ngaranjak ka kebon batu muriling dina mun jelema boga akidah ka Allah muriling dina naon ieu na amalna kela nengkeun lah anu salbawi teh anjing 7 amal atas jalma anu kaiket ku akidah lengkahna bakal dina rel jibnatna jibnatna pangnekukeun awewe jibnatna wajib sunat wenang wajib sunat wenang sok pangerangkeun kumaha maksudna jadi jelema nu kaiket akidah tina kaimanan ka Allah mah kitu lengkahna kalakuanna teh maleupas dina jibnatna sok maksudna kumaha hidupna teh sehari semalam eta we tidinya we muriling we dina jibnatna da karena kaiket ku akidah teh kaiket ku kaimanan ka Allah jadi pokok utama dinu naon datang waktuna ngalaksanakeun anu wajib beres ngalaksanakeun wajib loncat ke mana anu sunnah urang geus beres salat nu wajib ngalaksanakeun salat rawatibna beres anu sunatna sunat rawatibna loncat ka naon bisa terus kanu sunnah bisa kanu wenang teu loncat kanu makruh komo kanu haram tah eta nya fungsina iman jadi akidah murid we beres wajib tah geus wajib je kanu sunat dipigawean teh naon wae cenah eta urang ge hafal kategori nu wajib naon anu sunat geus hafal ngalaksanakeun anu wenang nu kumaha nu wenang mah nu penting nu teu dicarek we teu dicarek usaha ku Allah ku syarat
eta wenang jadi carek teh wenang hukumna dari dahar wajib sunat wenang Tenang. nah ham ke wenang hah sok sia kamu katanya Jadi wenang pada hukum asalnya mau wenangnya menang kan berbagai situasi bisa mungkin jadi haram, bisa jadi wajib, bisa jadi tinu menang bisa berubah sesuai situasi sebetulnya kan pada dasarnya mah hukum asalnya mau wenang karena lamun wajib kurang mun teu dahar mah doraka gitu hukumna berdoraka urang teu dahar namun hukumna wajib Momen dia dahar lamun urang rek puasa hukumna jadi naon lamun rek puasa sahur sunat kan jadi sunat dari sahur barang dahar jadi sunat karena tadi hukumna wenang nah disunatkeun kan sahur makan sahur lain sahuran dimakan makan nasi waktu sahur mun tengah poe kasih teu kuat sama gitu. nah mengalgodin kan berubah dahar teh jadi ke salat dahar jadi hukumna naon jadi haram halal nya poror ada hal sapiring ke salat mah sareng ge digayem teu meunang ke salat mata batal kana salat makanya sholat teh ngalatih supaya orang kuat teu migawe anu haram cacak-cacak anu halal oge bisa dieureunkeun tak keur sholat latihan sampai sabeting 5 kali jadi harapan teh kitu sangker nahan teu dimeunangkeun ku syarat ku Allah ku latihan tina sholat aya latihan lebih keras di nyata dina puasa. Nah puasa setahun sekali. Kan teu barang dahar teh lain teu boga dahareun. Nah teu meunang we keur puasa. Padahal bisa bari nyumputnya. Bari nyumput padahal barang dahar ya. Da kulkas aya teu di imah. Tapi teu dilaksanakeun karena ya latihan. Nah eta latihan terhebat puasa teh kana. Kunaon teu didahar, kunaon teu wani ngabatalan karena ya eta mungkin paling saeutikna rasa lemah sih seuseun batal. Anu alusna mah karena nya sadar. Da urang teu katingal teh ku jelema ku Allah mah disaksikan urang pamodek barang dahar bisa wae. Barang dahar di jero datang kalau masih ganu puasa. Tapi urang sadar karena Allah mah teu bisa disumputan. Akhirnya orang teu wani ngabatalkeun karena puasa sakumaha lapar oge, sakumaha haus oge. Bahkan ngarasakeun batal sampai kana kodoa. Padahal pasti mah teu apaleun. Karena yakin urang batal puasa. Itu reaksi tina keimanan jadi akidah sehingga beramal soleh nguriring we dina jinnatna. Tah nu kitu nya anu bakal kudu dibungakeun ku surga wabasyirhum wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, tidak cukup dengan kata-kata punya membutuhkan naon eta? Membutuhkan perjuangan dan pengorbanan luar biasa kan yang beli surga mata kerja manu iman mah